yang dasarnya ucu bungsu ya bungsu ucu teh bungsu ucu tong sieun ku juri manusama leuwih mulia di batan juri siga uing enak ka santri uing di Aljohari tong sieun ku juri sok aya santri nu nyingsieunon aya jin-jin ya jin-jin siap digeungkeun subuh hararese ceng berburu aya jin sia meureun mun aya jin ceng teh diuhar mun aya jin surakan mun jin katingali surakan deh cenah goib sih mah tapi katenyo lah gitu ya ngabejaan ka urang Cibatu mun anu kasurupan tong dijampe-jampe dicepengan sangaran maneh kayak gagayaan kayak mun aya nu kasurupan asupkeun ka ruangan kunci tinggalkeun ku sia tinggalkeun engke jinna teh bisa show off force rek ngomong ka saha rek tang 10 menit keketrok tok 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 buka sabi geus sadar gitu kan daripada dicepeng sukuna ditempo panona saha mane abi mati rompeot capek-capek sukeun ringkep ku sia kunci we antum ge juri jak jeung ngobrol jeung angin eta teh ngahajakeun teh loba gaya teh sabab dikarabirarium teh bejanya eta ilmu ti aing teh bejakeun uing baheula aing diganggu jin ti leutik teh sieun aing lah mun aya jin tong sieun ceuk emak teh Allah maghfirlah warahmah wa'fu ceuk emak teh kieu kumaha aya jin kumaha ngadoa we hidup doa naon anu apa we naon baca da bener atuh begitu pasangrok teh can bisa doana naon da keur budak nu arek dahar dibaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar da kabur jin teh sigana teh ceuk jin disaprak aing jadi jin aya jelema rek ngahakan aing kieu jajangnya mana mun aya jin tong sieun heuh maca Allahumma barik lana lain eta nu rek kadongeng teh masalah eta jadi uing caritana mun di pasantren baheula tara sare di kobong pajujun mah di masjid sare teh kadang-kadang ajengan kenerangkeun sare gitu maksudnya jadi lamun batur barali ka kobong aing ditinggalkeun gitu maksudna mah matak jin teh sok ngagaranggu gitu teh tarojol jin teh nyarupakeun budak ngorok kasep make batik kaya tarojol jin 7 marolata dah teh sieun baca ayat kursi karek 5 kali maca da nyingkah jin anu genep teh nu hiji molotot ieu mah banal ceuk aing bacakeun ayat kursi ka genep kalian molotot keneh baca di ka 7 kalian geus ada swak tah aya keur ka 7 kalian maca keur mah swak tarojol teh nu genep daratang deui teh swak aing boro-boro hiji nyingkah nu genep daratang deui sugan trek naon pe tegal busur nu hiji bari ngomong punten ustad ieu mah torek ternyata boro-boro jelema jin oge torek mah teu kadengeun tuh teh sieun ku ayat kursi matak mun aya urang Cibatu ngong adan ngajar dog we digogobrog teh jin torek tadi dawuh Rasul kumaha satungtung sora azan kadenge keneh ti masjid salat anjeun ka masjid mudah-mudahan bada ieu ngaji Allah mere hidayah nu sok sarolat di imah ka masjid ka ustad ulah bosennya ngajak jalmi ka masjid tuh di Tasik di Garut aya ustad wah ngaliwat ka imah haji mun di imah Haji Wiro meureun kitu nya haji hayu urang ka masjid sok we ka masjid urang mah di dieu isukna diajak deui Pak Ustad Pak Haji urang ka masjid salatna nah meni cerewet ustad teh sok urang ka masjid mah tuh da di teh sarua salat tapi anger ngaliwat kadinya paji yuk urang ka masjid astagfirullahaladzim ustad teh menika bila rewel-rewel amat kumaha aing we ka masjid teh oge anger we ustad teh teu bosenan isukna ngaliwat eueuh si Pak Haji teh barang datang ka masjid ternyata Pak Haji geus di masjid dan alhamdulillah innalillahi rek di salatan geus ngajelepeng jeung geus modar jadi ka masjid teh ngadaguan rek di salatan wae euy. Da masing supir angkot ya mah di salatan dina angkot moal. Tukang macul mah di salatan di galengan moal bener teh. Salat mah pasti salatan di Mata kieu ka masjid yuk. Jadi beres ngaji ayeuna urang ka masjid salatna satuju. Gitu jurungkeun salaki ka masjid codah. Cekokoy. Cai, Cek Ima, Cek Nining, Cek Titin. Cek Nok aya, Cek Wati aya. Kita ka masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Toel ku maneh salaki teh Pak.
tu adan cek salakina heuh adan cek sadangdutan Allahu Akbar kadi itu gerak ke masjid moal rek mana nyarek salat urang ge di mana salatna di imah pan lalaki mah di masjid awewe di imah bapak di mana di imah berarti bapak awewe atunya nya atuh ieu make mukena salatna kagungan mukena dua di bumi ibu nah mau pamit kagungan meser hiji deui kamot caroge salira nu salat di gogobrong atos pajujun ku abdi dikitukeun teu ngarti wae bom lamun dikitu teu ngarti wae ancam ku maneh cuati sok sia bapana ka masjid moal teu ka masjid mah dibere deui ku mah ngagurubug tah lalaki teh dibere deui mah gagabah langsung sageda rek init ka masjid barang rek ka masjid bret hujan mah hujan ulah cicing ya payung gitu. Poek baterai senter da ceret mau salin da leueur iteup pinu tah masih gitu Cibatu lamun kitu mah bener tuh ieu mah kadang-kadang nusok jadi setan apa majikanana Allahu Akbar ma reka masjidna ge geuning hujan bari nage atuh hujan mah bapana di imah we dasar wae keur mah hoream anu ngadukung balik kanan gerak gek we diuk ayo mah nginum kadon diasongkeun cai ku pamajikanana nginum oge nyepertikeun ari pestep pareum listrik ajek setan teh lanjutkan dengan episode berikutnya mimiti mah dieu naon pak dieu naon beak caina henteu ka dieu sing deukeut naon mah kurang caina lain gek dieu nyeh naon mah hujan angin dodar gelap nyaba poek listrik nyaba tiris tamat tiris lama nitip curug kana bujal asupkeun curug teh kana bujal pamajikanana pan poek teh katempo cek pamajikanana we bapana deui mah lain bujal cek salakina tong cekcok mak ieu ge lain curug jadi salah asup nu asup lain curug kana bujal tapi cingir kana liang irung deh uteuk sia mah kana teu balai wae kumaha teu naon urusanana uing ningali jam didinya milu riweuh jam urang ditunjuk mau kudu bogana mas bulo masalah buat lo naon atuh ningali jam didinya riweuh sieun eureun eta teh goreng sangka tongsok goreng sangka sanu rek eureun dicek kita tadi teh ternyata geus 50 menit jadi tinggal 10 menit deui kumaha teruskeun capek moal sahanu capek kajen jujun capek karunya teka jujun astagfirullahaladzim Pak Bupati Pak Wakil kabina-bina kagungan rakyat teh meuni kitu ka ajengan sikeuna ajengan modar ge kajen tuh cek si Maesa roting ngagorowok tuh bae da dibayar meuni kitu kabina-bina ngomong teh teh ya seorang terus ke parantos pajujun abdi salat syukur tapi abdi teh pajujun salat teh asa hampa wae nya urang taekeun tina salat syariat kana salat torekat ngaji mana salat syariat mah elo jeung ungken mana elo babacaan mana ungken rakaat mana dalilna inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta di waktuna geus ditangtukeun mana kiblatna fawalli wajhaka syatrul masjidil haram tuh ka masjidil haram belah kuloneun Cibatu da Ka'bah ayana di Mekah teh kuloneun Cibatu salat naon eta salat syariat di waktu-waktu nya cukup salat eta teh cukup lamun salat geus adalah salat syariat can tepi ka Allah boro-boro salat di Cibatu mending salat hareupeun Ka'bah ge can tepi ka Allah karena tepi kana batu hideung ngaranna Ka'bah
Terus tuh tapi kalau salat nu mana? Salat nu kadua. Non salat nu kadua, salat toreka. Ira waktuna teu mengenal waktu. Satungtung nyawa dina jasad kudu salat. Mana kiblatna? Allah. Rek di kebon, rek di kidul, malik ka kaler, ka mana we kudu ka Allah malikna. Jadi tangtukan di belah kulon Allah ayana. Di mana? Di dinya ya Allah aqrabu min hablil warid. Teu mengenal waktu keur cicing, keur nyupiran, keur ngising, keur rumah wadah, keur macul, keur jadi bupati, keur jadi wakil bupati, keur jadi hansip, keur jadi polisi kudu salat. Naon salat hatena? Ai salat hatena zikrullah, zikir ka Allah. Cek saha, cek Allah. Dina naonna Quran, dina Quran. Mana ayatna? Kayak urang baca diu. Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa aqimis salata li dzikri, jeung adekeun salat keur zikir ka kami. Salatna beres, zikirna mah ulah eureun. Zikir dirinya lain wiridan maksudna. Wiridan mah geus salat terus wiridan, beres wiridan paroho deui ka Allah, ta eta nu salah. Dikir didinya mah keur salat dikir, meme salat dikir geus salat dikir. Naon dikir hatena matak zikirna kudu boga dua. Hiji zikir jahar nu diucapkeun, dua zikir khafi nu ditalkinkeun. Jadi mun kitu zikir jah diucapkeun bada salat dikir. Tapi eta bibir nu ngucapkeun dikir bakal aya eureunna. Sabab keur dahar oge bibir teu bisa dikir, keur nginum ge bibir teu bisa dikir, keur pidato bibir teu bisa dikir. Waktu pidato, waktu keur nginum keur dahar kudu tetep zikir. Jadi mun kitu zikir nu teu kahalangan ku nginum naon? Zikir hate. Naon ngaranna khofi? Ari khofi di mana? Nah hate. Kumaha carana ditalkinkeun? Matak cek dalil sabbatakallahu bil qouli sabit fil hayati dunya. Netepkeun kalimat Allah teh qaul sabit teh fil hayati dunya. Ulah rek paeh jeung geus modar netepkeunana. Justru keur harirup netepkeun eta kalimat dina ruh. Ruh mana? Ruh jismani, ruh ruhani jeung ruh sultani. Matak aya talkin. Baheula ajengan jejen di Sukabumi sok ngajarkeun talkin. Di mana guru ajengan jejen? Abah Anom Suryalaya. Ai Abah Anom saguruna Abah Sepuh. Abah Sepuh Syekh Tolha. Terus tapi ka Rasulullah. Jadi ajaran Nabi teh lain ajaran jelema biasa. Ngan jelema nu teu ngarti nyebut tarekat teh ajaran jijieunnan, lain jijieunnan komo nyebut eueuh ti dituna. Lain eueuh ti dituna siana can ka ditu. Kade ayeuna loba jurig nyiliwuri usan kalapetong nu guruna Google teh jeung Mbah Google. Aing ngomong sika nu pang pinterna sagala eueuh ti dituna. Ka aing ngomong eueuh ti dituna sia iraha ka ditu. Aya saha di ditu? Teu ngomong dikitukeun ku uwi. Urang NU mengenal jam'iyah ahlut toriko al-mu'tabaroh. Jadi mun urang NU teu ngarti kana torekat, mane dipertanyakeun goeng NU na bawa NU ka jajaden sia. Kudu diajar, meungpeung barudak ngora keneh tong ngadaguan kolot jampe paeh teh. Geura diajar balik, memeh balik. Naon nu balik? Lain awak, da awak mah teu balik. Awak mah dikurepkeun balik di kana taneuh, da asana ge dijieun tina taneuh. Tuh bupati tina taneuh, tuh wakil bupati tina taneuh, sok tingali kenteng, emang tina tahun kenteng. Jadi bupati jeung kenteng teh dilanceuk. Matak di si bupati sombong karena jadi bupati na pada pejabat, tiap poe kita salat, cina tunduk nyium taneuh, meh bupati apaleun aing teh dijieun tina nu ditungkulan ayeuna. Komo lurah atuh sombong, komo sia RT. Ya nuker ditempok ku kabeh ya. Tina taneuh. Maneh nu didiukan teh adi maneh teh. Tina taneuh jadi saripati taneuh. Jadi we Cimani, tah eta tina Cimani kabeh mata krek sombong naon atuh. Bupati, wakil bupati, sekda kabeh kepala dinas, camat, lurah pika nuker ngomong tina Cimani. Ieu nuker ngariung marolotot Cipejuh maneh teh kabeh. Dari tetes air hina kau dijadikan lalu engkau disempurnakan. Jangan mentang-mentang punya
memandang orang tidak dengan sebelah mata, itu kesombongan. Jawa belinting gorowok seperti kompak. Itu kesombongan, jawab itu kesombongan. Kebalikannya ya, terame balikannya. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menunjuk orang tolak pinggang setinggi dada, itu kesombongan. Kompak itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Tapi di tukang tatalu erek musikan, atau deres ya erek musikan mah. Ngomong derwe ulah kudu dititah tuh, kayak mali bare amplop sia kudu dititah. Tuh. Eta teh lagu karangan pun lanceuk teh. Karoma. Lamun Adima derom. Judulna teh setetes air hina, mun ceuk basa Cibatu mah Cipeyu. Urang teh tina Saripati taneuh balik deui ka jero taneuh. Benar. Jujun Junaidi naon dari apa Jujun? Dari Saripati taneuh. Mata tong sombong sia teh Jun. Da kabeh oge tina tan. Musim kaset kelempereng koneng siga Asrop ini dikubur kemarin. Asrop Sinclair. BCL Turana. Karena tanahnya Jujun dijemput, dijaga, dikawal, maka polisi nyuknya tong sombong Jujun. Eta tong gede hulu bisita asup helm gede teh hulu. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menerima, jadi santapan cacing tanah. Teo 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 teo. Gitar kubaham we lah. Jadi santapan cacing tanah hingga yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. Awak mangan balik kana taneuh, nu balik ka Allah mah roh. Ai balik ka Allah iraha tong ngadagoan pae. Ti ayeuna balikeun. Matak Abah Anom ngajarkeun talqin, dilajengkeun ku Abah Gaos ayeuna penerusna ngajarkeun talqin. Ditalqinkeun kana ruh jismani, kana ruh ruhani, kana ruh sultani, mengke ruh kudsina teu macet. Mana ruh jismani tah ieu jismani keur malorotot ka uing teh ruh kontrakan jismani. Geus bea kontrakan mangke titah kaluar, mun teu bisa kaluar dititah ku Allah petugasna nu bakal ngadudutna Ijroil ngaranna. Gitu. Awas ngaji ya. Jadi aya nyanyian, aya ngajian kan ada laguna ge lagu pepeling. Pan aya lagu teh lagu pepeling, aya lagu teh eling. Sok aya ngomong kieu ke uing ngomen. Jujun mah nya bawaeun ngajina teh nyanyi we. Da sia mah paleba aing ngaji teh ngadengekeun. Paleba aing nyanyi sia konsentrasi. Jadi kitu ngomongna dasar belegug sia. Mun aing rek jadi penyanyi mah jadi mubalik aing daftar jadi penyanyi si kasih Lesti atuh. Insyaallah aing eleh. Sok aya we komen jelema cucunguk nu teu nu sentimen eta teh kitu kan Jujun mah bawa nyanyi wae.
Da siapa palbah nyanyi curinga, palbah ngaji, malengos nyanyi atuh. Ya aing ngaji eueuh bawaeun. Bawaeun teh kan jelema nu malaweng. Aing mangalaguna ge lagu pepeling, lagu Roma makanya saya mah. Kalau lagu nu lieur teu parurugu goyang domret di lagu kentara aing mah. Kamari wungkur sepakana lagu kemarin eta mah beda deui da rada baper. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini, berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu kini. Tong make nu kitu siapa temerna eta siapa tebuka dohal teh lagu kitu make kosidahan magadir karek make eta kopak-kopak ben cabok gitu deng iki nakola jadi totos teh cicing mun cengal mah tong ganeng rupa we sia tadi jempe ku aing dititah dulu we motah siapa nu teu perlu dibeureug sekali itu nya sia jabring. Terus pokokna mah nu teresep ka uing ulah sok ngadengekeun geura balik sakitu. Mun resep dengekeun ulah ngadengekeun saya udah 3 kali ikut pengajian Pak Jujun bawaeun aya teh lagu we siapa tau ngalagu ngadengekeunana. Sok komente kira-kira bawaeun tong datang mantong resep onang deui resep tong onang deui gitu aja kok repot ceuk Gusdur depan kitu geus da kieu wing teruskeun lagu teh wing mah laguna lagu pepeling lagu teh eling hayang apa contoh lagu teh eling ayo nyanyi lagu ieu eling eling umat eta coba lagu kabehnya fokus kan waktu asar fokus awas ayo bareng eling eling umat muslimin hayo orang berja tahep eta contoh lagu teh eling teh wayah kieu ngajak salat asar teh eling siapa Apaan Jujun mah tadi ngomongnya fokus karena waktu asar fokus terperhatikan itu asar lain si mau woyok kieu ngajak salat asar teh eta contoh lah aduh ya jadi balik deh mana rujis wanita eta la ilaha illallah tetapkan tabbatakallah bil qouli tsabit man kalau tsabit la ilaha di mana fil hayati dunya dina kehidupan dunya naruh jismani ruh ruhani ruh sultani mereka baik hirup dipakai zikir ke Allah balik terus ke Allah da balik ke Allah mah lain ku awak datang ke Allah malin ku awak tapi ku naon ku hate wajah abi qalbi munib Quran lain Quran jadi mana nu balik ke Allah teta nu hatena zikir khafi tiap detak jantungna zikir ke Allah masing maneh hirup kene tapi ieuna nya masih kan eta balik lain nu paeh nu balik teh da masing paeh oge ari hatena teu balik mah teu balik ka Allah kana taneuh we rohna ting ka Allah ting ka mana mata kurang mah balik ka Allah teh ti ayeuna salat naon salat thariqat naon salatna hate ke salat lohor 4 rakaat salat balik ka Allah hatena da awakna ungked-ungkedan hatena ka Allah da salat ringkig mah salat ungked ngan ukur tepi kana sajadah can tepi ka Allah 1000 rakaat ya sok salat tamal tepi ka Allah kana tepi kana sajadah tarang mah bener teh matak tarang hideung tong sok loba gaya tukang tahajud perasaan guru aing ge tahajudna ba anom ti baheula teh hideung sabab da empuk da ciri ahli sujud mah asar sujud malin tarang hideung soleh nu tadina teu soleh jadi soleh nu tadina kopet jadi dermawan nu tadina sombong jadi hanap asor eta asar sujud talin tarang baturan aing oge teu hideungna tarang tara salat eta mah tidagor keur ngocai kana batu di Cihariang
hampura lain nyingungkan utarang hideung syukur insyaallah urang husnudon nu terang hideung sok sarolat tahajud deh tapi teu kudu jadi ukuran eta tukang tahajud da loba nu tahajud getotet hideung da tarangna teh hideung da empuk sajadahna uing di imah sajadah empuk embung aing mana sajadah nyeri komo sajadah ieu pasti tereh hideung ge sajadahnya tamunna sajadah ieu pasti tereh hideung tarang sajadah empuk mah ngeunah sujud teh sakieu tabusana leunah teh hideung tarang da ahari sujud mah lain tarang naon kalakuan tah tepi ka Allah can tarang tapi kana sajadah paling banter tapakna hideung can tepi ka Allah mah nu tepi ka Allah naon tah qalbu nu tepi ka Allah mah lain awak babacaan mah komo can tepi ka Allah karena tepi kana ceuli sorangan paling mun imam ka tepi kana ceuli makmum babacana siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin dijawab ku makmum amin nah sababna ngajawab sabab kadenge jadi karek kadenge ku ceuli makmum gitu jadi kudu boga salat naon salat qalbu nu mau eureun sageus assalamualaikum terus salat tah salat eta nu bisa mencegah perbuatan keji jeung mungkar jelik wa ayatna innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sanyana salat teh mencegah perbuatan keji jeung mungkar matak loba jelema salat tapi maksiat beuki keneh da kana salat ungked kana salat gerenyem lamun salat nages jeung jero mah nya mah jadi nyen mungkarna ge da nyen mungkar inget hatena ka Allah mah jadi lumpat ini akhafullah da Allah nggak terus berjalan hatena gitu talkin teh mata geraneangan guru mursyid nu bisa neuleun Allah nah hate karek diajar salat mesin kitabna 8 warga kiai can boga eta man can boga karek boga HP alus kiai nu 8 kitab 8 lomari kitabna teh can aya pulsaan masing HP na alus ya pulsaan mah ngarwe mah bisa pakai telepon karek bisa pamer we alpiah ngagorolang kasron ka zikrullah abadahu yasur jadi pikiran nah Ibnu Malik bet make zikrullah contohna kan bageureng nerangkeun beta teh rafiso bi dhammin wal siban fatan kajur kasron ka zikrullah abdahu yasurna bet nyontokeun zikrullah emang Ibnu Malik lain sufi ahli tarekat Ibnu Malik teh urang bangga santri maca alfiah biasa panghebatna eusina alfiah teh apalkeun jerona lain ari alfiah ditalare salat lohor satengah hampir rek asar alfiah nasira jamul ditamul ai subuh kaberangan tahajud molor wae di SMS ku Allah teh hudang gua diblokir ta nomerna da alus-alus ting handphone poho kana pulsa bangga we ku alfiah bangga ku jamul ari pulsa teu gableng elek ku tukang beca di hareup teh bari hatena nyang hareup eta mah HP nu 300.000 nu ti beubeut 3 kali make bedi bengker deui make karet jalan kene ngan pulsana loba awas matak ilmu cantang tu nepikeun maneh ka Allah kiai cantang tu tepi ka Allah da bang sisoge ulama gede wali tapi poho mah hatena tergelincir ku setan pan jadi suul khotimah matak tong sombong ku ilmu tong sombong ku disebut kiai tong sombong ku beunghar komo tong sombong ku jabatan mah eta aya tungtung napana ger pilkada deui cantang tu pamarwan deui mungkin wae pamarwan deui bener teu doakeun yang terbaik bener teu da jabatan mah KBG aya teu batasanana totot naon tah patwal nuju ngawal naon mobil Mercy san mobil Mercy Bapak Bupati genep bulan kemudian totot naon tah patwal nuju ngawal naon mobil tahanan san nu ditahan Bupati nu kamari di kawanna Mercy pan bisa genep bulan kemudian naon tah ambulans anu mongot bupati nu ditahan tuh komo si Jujun bangga ku Kiai Haji Jujun balaga pangausan disangakeun ku Bapak Doktor Kiai Haji Jujun geus pae mah eueuh ngaran doktorna eueuh ngaran kiaina eueuh ngaran Jujunna di mana mayitna sakitu pertanyaan batur teh bade dikurebkeun di mana mayitna eueuh ngaran Jujunna ge geus eueuh tah 5 menit ge asrop ayeuna aya disebut deui teh eueuh nu diobakeun main omong BCL we ngaromong maneh kasahang ke BCL kawin deui moal kawitu sia teh nyaho na teh
ngan ulah sok lo gede teuing angan-angan damal daekeun. Tak gitu ya ngaji nya tuh mata komo lamun kiai ngaji natimu santrina loba kitab 8 lemari contoh di Sukabumi tong jauh-jauh almarhum ajengan jejen ya bang ngurus jerona we eta mah atuh HP alus pulsa loba eta gitu hadirinya makana sok di Al-Azhar ya nama salatna duanana meh salat teh mencegah perbuatan keji jeung mungkar ulah STMJ salat terus maksiat jalan ongkos salat jeung tatang ngaribut keneh salat teh aja mah eta kana MBK beuki keneh Bang Emo dihakan keneh mau poe tinggorwok saya berjanji sia salatna nahaon riba masih kena dihakan nah hanya pajujud begitu atuh baca ayatna Utslu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Allah gitu. Mun Quran Allahan, mun lain Quran tong di Allahan. Balikan deui ah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ma kana kawa'um ma yarshabun. Tong di alohan eta mah lain Quran Gusti ceritanya mangkunang ka warung mayar sabun aloh. Pasang celina atuh. Nu bieu mah nu terakhir mangkunang. Banyak kurang mangkunang satu. Ka warung mayar sabun. Masih kena di alohan si mang ngaji teh. Liwar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji jeung mungkar. Jadi kulna mah jelema salat teh eureun keji eureun mungkar. Tapi geuning salat ongkoh keji beuki mungkar osok. Nah sebabna ayatna can tamat wala zikrullahi akbar. Jeung ari zikir ka Allah eta nu leumpang gedena. Jadi nu halangan kejina mah ungket-ungket dan gerakan salatna, tapi hate nu zikir ka Allah. Beres salat syariat, omat zikirna tong poho ka Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, adekeun salat ke zikir ka kami. Salatna beres, zikirna terus, insyaallah jadi penegak-penegak salat. Amin. Sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.